parantos paman Kang Rai Jara Sabda anu nembe diistrenan jadi senopati. Kapayun Mas Putra Ulen Gusti nampire bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem konyok panjaringan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rai wahunyu kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana ibu budak teh wah simaan ibu budak teh kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaun prodampa Gusti kersah nimala tansah diajeng-ajeng mangga atuh naon ieu pemen purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono laras kadua nati eta kaula teh kengeng kareuwas paman reuwas naon anak ing paingan ulang tentu wae beja tidu menang dipersaya yen netelakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku wala dia bala tamtama oge ku Kang Raka Dipatikarna Eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di negara Wirata kalayan masih kene hirup 12 tahun Pandawa dihukum 1 tahun nyamurna teh di negara Astina di negara Wirata ayeuna sasat parantos tutas nyamurna yakin daek teh daek Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh kumaha cara sareng katang tosanana teu oleh jadi hileud kana hate kaula paman teu balik jadi bayangan wae mah tak kuhal sakitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal oleh kieu keung asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun piki paseunana kudu kumaha paman ladalah anaki ulah jadi bang baluh kana kolbu ulah dugi ka raja teh damang alatan ngemutan eta Pandawa masih kene hirup margi bilih aya mamala ka nagara aya namah kapan hidup teh parantos ngistrenan ieu Jara Sabda anu parantos masihkeun kasangeman tohpati jiwa raga demi kasalamatan Astina mangga ayeuna mah garapen teh sae ku anak Prabu pilih teh percanten dimana cikan kumaha ieu Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di negara Wirata tuh geuning ceng kumaha nuju ngaraca Sang Nalendra nuju lara tunggara sumuhun laras tunda kasangeman teh kayaknya Sri Paduka Gusti kumaha Kang Rai bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada tuh geuning paripaosna dalah dewa dalah sang hyang anu aya di sawarga Maniloka ngaganggu katentreman Sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina Paduka nyaan tanggung jawabna percaya gagal eta mangistrenan teh kula cing persanten Paduka cing persanten ujung-ujung jalami regreg pageuh ulah bari ungut kalinuan ulah bedeg gedakangina
Sapanjang kaula di persanten, sapanjang kaula aya di negara Astina, Astina bakal aman tidak gangguan. Wah, Bujeng jalmi uka-uka datang dari Bujeng hingga jalma manusia anu aya di alam dunia, uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula. pilih ayah nu ngaganggu maka Bilih aya, ieu mah bilih aya. leres. Gentayangan. bisa dia Pan ieu anu kasebat pemburu hantu. King persanten. di barangan ditanggung jawab Bujeng hingga manusia hantu diburu ku kaula. burukan Cing persanten. Tobat nuhun atuh Kang Rai lir pendra. Iya ge. Barang nuju raos impal wacana sapraptanipun Raden Bima. Iya ge. Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun. Nya tanpa badan teu heula sareng para saderekna Leres. lumampah ngagidig ngajugjug nagara Astina. Sorak kena halada. Hana dayo. Bagea Bima Paman ngagos tenang. ulah gila ulah pau ulah lempar Gening Bima Bagea Bima geus pisan Dedek kapayu tonyok mah si Dora kadung tucia ditukang we si ratu teh mah saya dicakar jeung saha Bima aing sorangan kumaha 12 tahun di leuweung jeung 1 tahun nyamur teh betah lumayan dipake latihan we dipakai olahraga we dipake latihan naon latihan keur maehan sia Wah. Dora kadung tucia Geus teu make asa calanga pe ngomong teh sia kurajar eladal paman tenang antep urang bebekeun carehamna baik jika nu heueuh cahareup emang na gampang samaihan jelema make jeung rek ngabebekeun careham tu bilik bebekeun bagus ya Waduh. sudah kelit Mun urang eling wiwitan tang tumuka malinaan laku sok make aturan hayang atin wis kena dihimpin nasti kersah yang widi wis kena dihimpin nasti kersah yang widi itu kersaning maha kawasa kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira ka ieu Astina nirahangan dika Bima bagea Bima wah nuhun ieu Bima teh ieu loros terjangkung aku ini pantes awakna sanepul kieu atuh pembagi hawamu aku terima jeung saha Bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena salamet aya naon Bima naon aya naon duh paman
tenang Ulah gemper ulah. ulah gila komak tenang anak king ngagos Ulah hariba. coba gerak pedar bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna naon Bima nyaritakeun naon Wah, eling teu karaos. tenang 13 tahun anu geus kaliwat janji naon Cik, dina perjanjian teh kumaha harita? janji naon tuh wah Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana main dadu bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun Allah bener Tahunnya ya malahan ditamahan satahun nyamur ulah kapangi aing sadudulur nyamur teu kapangi janji anjeun bakal dipasrahkeun di Nagara Amarta coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa Amarta balikeun deui ulah kasep ulah omat ulah benang digos tong dibikeun lebar ulah. Bima anda apa dengi ku anjeun ieu jeung tibatan kaula mikeun Nagara Amarta anu kaula hasil tina main dadu leuwih hade ansur-ansuran kaula wis garam-garam oge da geus ompong ayeuna Lamun mau mah geus siungan. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna Narpati ukur sesebutan dek minta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan dari tah batur teh kudu diburuhan atuh Duit di mana? kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anak king moal bisa dipasrahkeun Nagara Amarta janji mah baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok coba aya raja mabuk wong edan Pantes coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di nagara minta supaya aing jogo jeung Sisiudana turun Musejen ulah pipiluun urang okopi kalan pati jeung aing samodarna jeung aing bener lah paman Ki Senopati iya punten Sri Paduka cik rayi tulungan tenang pembunuh bayaran dibela ilmu bayaran ya. hei sahasya anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula Jara Sabda Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula lamun Nagara Astina aya bancang pakewuh naon bae tah Mau ngamuk ke Jakarta teh. bagianana tah ieu banteng Astina dina waktu ayeuna edan siap nyelak mereka teh nyelak mereka Saya mau ngamuk ke Jakarta teh eta. Saya anak nonyoknya ada engap ya. bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana coba orang patutunggalan jeung aing bukan penyakit pramu di luar sia kurang ajar ayo sana pan pindah ayo maju ya oke tenang para Kurawa pada disiapkeun hai Citraksa Dumaraksa Parto Maro Biru Paksa Daruk Citra Luk Citra Sobat Citra Yuda
Bomawi kata jaya kata inggih Kula ya. si Bima kepeng wakol buaya mang Iya. kula Tanang luda Antari Laman Alam Tingalaga awam Sabta marah Sabta mati Jama marah Pandangan rawan Raden Bima Iya nggih. nyanak gada ti karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada ayo Duh. lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas ansur lebur papan kali tulis demi nangtungna adil jeung bener ayo Ayo maju dan berlin Ayo jang hari Ningalakan Anda apa kurang ajar syah geus eueuh sihungan aya mah gede hulu oge kurang ajar Wah. Raja Amarta geus eueuh naon-naon geus eueuh simaan ayo edan sia woi iyo woi Ayo mangkasa Ada patung Kan suana dong diajak woi woi Ayo anak Bang megahkan lawan Lawan nih Yang guyur aja nya ge mawa gada moal sieun aing mah eueuh turunan ti dituna aing kudu ngejat kudu kitu dah kurang ajar Obat turunan. Obat desen ku gada. sorry ai lieur aduh ayo kepok galandangan Duh. jor-jor ka negara Astina sia kurang ajar Raja kaboga. eueuh kagablek ayeuna mah deuleu bangsat Tanang udang Antarila Dua di medan perang maju sia Ayo maukah ayo bener-bener sia jadi jago Astina dek melaan anu salah sehingga jeung aing bener iya maju ayo Jangan lari mengajak Ningalakan Laden iya woi hebat euy Rada cukup ya pangarti nama. ayo Wallah. hui Menanggung guru. percaya iglut mah percaya Ari usik percaya. mah. Ai soal usik mah Siku teh bekanya sok sia 12 tahun teh itu diajarnya ku. What? hayangnya percaya Saya ini ku babaturan mah. aing kumaha woi Alah, top cek Aden. edan sia ayo woi ayo sok deh kumaha woi woi Ah
siksa. Ya. Asnuh weh. Mana ning tangan kanan Astina biye. Kasumut mah herder Astina. Mana herder nanti gitu nya. Astina tuh. Uduh teu berarti warung Bim. Tinggal mah. Hebat. Karena ongkos lebih. Memang hebat Bimane oge. Memang hebat. Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikan senopati Inggalaga jara sabda. Bima Pemain belian deh ieu mah. tega lana, tega pati tega penasti kersayang tumampara. Iya inggih. Ieu Bima dicabak ku ieu senopati Astina jara sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kedua. Tinggal ya. Ngakubrak nih. Kawas arta tutung. Hidup jara sabda. Hidup cara sabda hidup. Cara sabda hidup. Hidup cara sabda hidup. Cara sabda hidup. Anak Prabu pementingali tadurifikasian teh tutung. Siapa mana bro? Tutung Siapa tutung? wayahna para Kurawa meuli semen neangan batu jieun arsa tangtungkeun di alun-alun temok gusur gusur bangga Sokusur, tangtungkeun. Silakan tinggali ku rakyat Astina. yang digusur dipanggul jelema kieu mah tinggalikeun Citra Yuda tinggalikeun Kade bisa kendakan Panggul atuh. Citra juga mah pedas. Yung. Bahu lagi manggu. So, tinggalikeun hampang kieu mana wah bahu lagi manggu outlet mah. tongga bodor atuh keur dinas sugana anu seuri So, pedas. persanten percaya Ditaikeun deui gaji teh mah. opatan deui kumaha opatan deui Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa Nemereng saya. amah deui saha Gatot Kaca Abimanyu eta we beunang eta we geus moal aya penyakit Moal aya panyakiteun deui moal. Hiji deui mah semar di. di mana ini nyaeta di negara Wirata sae mangga bilih peryogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan moal mawa nu barareye kabeh urang Kurawa mah ngan ukur kalaka huntu Kapake ku salira mah. uras genggerong tah kaula boga balad Boga pasukan. boga pasukan nya upami kitu mah mangga dek nyampurane barat balad siluman di jalan mangga nuhun dek ngonang uka-uka mangga bade uka-uka bade aki-aki Gentayangan. bade naon-naon oge mangga wilujeng saurkeun ka Gusti Prabu sing persanten opat jelema dewe genep si Gatot Kaca si Abimanyu genep 7 saha Kresna 8 saha Semar salapannya salapan saha Cepot 10 kasih Dawala Kamala Pameng. Pameng si Gareng
Ya teu naon. Pan geus eueuh sih kan. Haji Doglet weh. Urang Jatiwangi Paji silik mah ulah. tewak paehan entong di paehan tah mah. Naon penta kenteng. Wah. Urang Wirata sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa. Sampurasun. Oh, Tuh. Lakuning jami utama Kau patokan agama Sisi kabakaran Kaya tergantung terlambang Sampah lawan Dalurat teh. Dalurat kelompok. Dalurat. Hirup kecil jalanan ayo ramati sarai kembang ulama ayo bola di bola tam-tama. Hege. Pula. Sing karurunyung teh mah uka-uka teh. Bagiakeun anak. Naon teh? Dawak ke Suraseri lurat Menang proyek menang proyek naon? jadi pembunuh bayaran Lumayan gede teh mah. dek ngalan nyawa anu ngaran Arjaun. Arjuna meureun. Bukan ke proyek Yudhistihul Yudhistira. Daai Brata Senok mah geus paeh Bratasena mah parantos kudunungan salira kula. kantun nakuring Nakula. jeung sadedeh Sadewa. hihi jeung Gatot Subroto Gatot Kaca jeung Abdi Gelo Abimanyu maksudnya ayi Abimanyu. jeung Semprot Semar maksudnya Batara Kremes. jeung Astra Jingjing Astra Jingga maksudnya ayi Sahadeui. Tah. jeung Dawelu aing mah ngomong teh bet ieu wae atuh Atuh letah teh bet kacina teuing. Dawelu Salah wae eta teh. Neueun bejaan atuh nya bener teh. Sing sahadeui nu. padahal Dawala Mun urang mah kanu teu inget heuk bejaan nya mun urang mah. oge Batakor Kresna Batagor Batara Kresna. Batagor. tah eta Batara Kremes Batara Kresna. Kremes aing mah
Padahal nu leres nama Krishna. Oh, eta perilaku teu apa? Salira ge dina koran. Tahu kok salah kok dibenerkeun. Wilujeng tepang we ka pamirsa TPI. Warga TPI sadaya ya. Warga TPI tonton tiap malam minggu wayang golek. Penggemar Indonesia. Sa Indonesia nepangan di mana-mana. Betul. Orang Arca Manik Mokomota tuh. Nya. Ya wah di mana-mana itu. Wilujeng nonton kalayan sing paranyang Yosua Alageung milik. Amin. Sada. Urang Jono. Wah, urang Jono kan nonton. Anu di dalangan ku Asep Sunan Gunung Jati. Padahal Asep Sumarno. Asap sudah bener atuh. Diwirte. Loh dibalik ge naik. Sok inget-inget lana nu bener atuh. Puguh ieu teh nya eta gunang Asep Sunan Gunung Rugrug. Aduh ampun. Sunandar maksatna atuh. Sunandar panjangna teh naon Sunandar Sunaria. Sok benerkeun kayaknya. Anu disinenan ku cucut. Cucu. Aduh ampun padahal nong-nong teh. Cucu Setiawati. Jeung Dedeh Era Parada. Ampun. Dedeh Erawati. Nah atuh Lentah teh nya kacida teuing teh. jeung Neni Hayam Buruk. Neni Hayati. Neni Hayati. Ada pikiran benar aing mah. Ese pondok Jeung eta. tukang alokna Dedi Rosikin. Rasida. Kapina-pina teuing. Rasida. Padahal Dedi Rotit bakar. Dikenangan ku Berko. Aduh ampun Berlin. Maksud teh nah atuh. Nang Berlin gitu mah. Sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari. Indonesia maksud teh. Eta lain. Tukang gongna ge cecewok. Tukang goongna cecewok. Ampun, Cece Basuni. Saya basun. Digambangan ku Mang Osin. Ari. Anak mus. Ayo Ku si ayo. Omi. Tong seueur teuing heureuy ayi. Kan bae. Nya Serangan ku Usup Superman. ulah seueur teuing seseuketan itu geuning seseurian mah. Seserian. Alah, Aduh, eta budak. ayaku capek. Budak di babawa wae atuh. Aya proyek anak hayang mimilu. Bikin kainungna atuh. Ampun. Kainungna ka mana atuh sarung? Apa? Aduh. Ka bapak teh ngedegungkeun mah. Sia teh ngadegungkeun ka aing. Lain cempelak. Noraka. Apa? Naon? Budak kene. Adik ka mana, Pak? Budak kene. Apaan? Dek ngala jelema. Kemenang bayaran. Engke menang bayaran dek ngala nyawa anu ngaran Yudhistira, Arjaun jeung Nakula salewek. Sanewa. Iraha bah, Engke ayeuna pandek ini. Kayak panuja hayang jadi. ay maraban anak ulah ladang haram. Why? Aduh, bayu. Lain wae. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sarjang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram,
engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan, wong akeh pada keling. Wong tua gawe wiwitan, wong enom dharma lakoni. Tah eta Alus sing saha kolotnya anu nyieun kagorengan, anak incuna garelis teh. Anak incuna bakal cilaka. alus budak teh soleh bubon Sing saha kolot anu nyieun kahadean, Bah. Naon? Hayang motor, Bah. Hah? Hayang motor. Ih, nah sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor. Alah, aduh, balak, Bang. Naon? Hayang motor. Ye, kudu boga SIM heula. si budak Hayang motor apa? Leuh. Bablek duit di mana? kedeui Aduh, hayang motor, Bang. Hayang motor gilidit, Bang. Ngiridit. Alah, Bang. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, Bang. Naon sia teh? Apaan tidak tadi ke ujang bebeja hayang motor? Oh, hayang modal gelo teh. Ai dedengnya siap yang ngiridit. Nyeletit, apa betul? boro ka tita kiri ini Dedengnya teh tidak ngiridit, nyeletit meureun beuceul. ada latit Ya meja saking prawing wang inangan. Ya Irina sekarpin uji lumut nyebar ka story banglus lampahipun ieu jara sabda kapercantenanana Prabu Duryodana Raja Astina anu gagah sakti mandraguna Bima oge dugi katutung malah jadi arsa di jeuna papaes di alun-alun Astina kitu kaayaanna tuna lampah eta katsarios I Arjuna nampi pancen ti Yudhistira doh ieu ge di negara Wirata nyata pikeun ngabujengan ieu Bima Kakang Semar kulang urang reureuh heula Kang sae mangga cepot kan dawalah abdi urang reureuh heula jangna juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pika melangeun ujang Allah nakaman ieu mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu kudu sawala heula hirup teh ulah getas harupateun ari budaya urang mah da kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan abeh kadituna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya ujung kantelan wa bulan ipis lapis kanel tapel tuh malapah gedang segala rupi ge kedah musyawarah Mun urang eling wiwitan tang tumoka malih Allah make atuh
urang sedemu Oh ya anak ayah anakku ya. Allah itu engal ulang disauran uang. Aku rampah utama keyatin saya budi kasar sama ngalaga. Mudah-mudahan tuang raka salamet di astinana. Mudah-mudahan dawala semua. Ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi. Naon ya? Ngimpi juragan Bima Naon digebrus ka sumur. liwan Sumur teh nol. sumur teh no sumur teh Akhirnya ke taliti mate ku dua leungeun 55 bisa jadi euy. Sabaraha mudah-mudahannya biji 2 hiji. Teu nyambung. Ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok. Bangkong. lain bapak dikerok Sararangke teh awak teh. pasti atuh keanginan wae Obat pugu da aing teh pamidangan. Cing teh kana geuri teh kabida-bida cing. Ieu nu kasidat sangkel maleungeun belah kene ieu. Waduh tobat eta kalancuk. enak kana mastaka jaru kalau doge Jadi geuri kieu teh geus tiba heula aing teh. Tapi sugane payu kene. eta ku bisa ngejatkeunana intip mun urang mah intip lalempeng heula Tarik. cilaka ku pamola sorangan eta teh seingat Nah, loba simut kana hulu teh kan. untung disebut simut mun apaleun dengan akang mun jebrod mah dino kieu teh mau lahir euy akalon segitu gede amat na namun geus amat ka asa-asa coba sih mah ada genah Ai. Naon dia teh ai. Naon sia teh teh? puas eta sacarekon eta carekeun wae na hirupna teh
Nepi ka teu daek ngajedog sia. Itu renungan. Matak naon lamun ngajedog? Jedok. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan sama aing. Bah! Ngerakeun ka kolot tah. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok omong. Kabina-bina teuing sia teh. Beli makan waras. Aing teh geus syarat di bawah teh dulu. Oi Ngesekang. Hei, lu. Lu. Punten. Mapes kayang. Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Cuk saha? Henteu. Beli temen aku di polototan. Oh, nasi eta, wah pamawana teh. Kapangi ada bawa. Ye deui sia. Sarwana. bener Karek geerek abdi mah. Ah! Wah, sauluan. Wah, gitu. Masalah. Siga teh geus ngalieu. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Nah, Burukan diseret. nyingkak. Arah tinggi sekali. Abeh tenang aing kieu mah. Tenang. Eta wae. Si Akang wae bisa kereja. Kasopono kasopanang sono monok sono manyang Kenapa tepangikan? uma papayungan nana kendiran dina balik sisiliran kirang sae pikiran asa ngimpi Ari kapangi juga nu heueuh. rene berem rene hideung bagi habal bagi nginum cipelang cipangayaman Ai dileret juga nu. rek mulang ka memelangan lain-lain daun-daun awi lain-lain bangga diri kasopono kaso panjang najan sono najan hemat Suga teh tegenah jang.
Aduh. Nepi ka sarwana kieu. Alah. Ka bawa ke Hiburan ya tuh. Nah. Eling ka Purwadumadi Purwani urang ada hati jadi bangsa nu merdeka perjuangan sajati Ya. Naon moal kaul? Kepret siapa ya? Semar ya Semar ya winangun Semar kuncu dan dia Pak Kuning alam Pak Kuning alam ya Pak Kuning alam ulah wara suka seri urusan bangi jati diri Kakang Semar iya nun Astra Jingga syun dawala abdi iya sieu meni loba pisan pamola hirup teh beuki kolot teh kalah beuki maceuh ulah kaelekeun budak ngora deuleu lain beki ampuh lain ya beuki kolot teh hirup teh kudu beuki ampuh beuki lungu beuki turutaneun budak ngora ieu mah kalah lungu somea teh mongkeun ka kolotan teh lain boboloneun cing kumaha di deweknya euy da dewek geus sakapeung mikiran sorangan ai dewek boro-boro sorangan teh lieur dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu gara pikir geus lain aduh dewek teh sok mikir aduh ampun dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi nu di Sumatera nu di Kalimantan nu di Sulawesi anu di Irian Manado nepungan perantawisan TPI nah TPI teh doakeun ku sararea tetep jaya amin amin di udara gitu sugane atuh Bapak Getuk kahibur wilujeng midangetkakeun ya nu aya di Tegal nu di mana-mana nyangakeun ya cing bala leunghar urang-urang Sunda amin nu aya di Aceh hakana urang Jawa mah da geus bala leunghar dari urang Sunda nya urang Batak pokokna mah bala leunghar kabeh lah nya urang Cipinang ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang ulin ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng geuning eta kitu nu dadahane atuh salamet lah iya nuhun Kang yakin salamet mudah-mudahan kaget satria unggawa saha anu timana
Pengawa jakung gede ki euy. Wah. Ngaran kaula Jara Sabda. Sajana. Jara. Manya tasangkilang deukeut teu kadenge. Udah kadenge ku aing Jara Sabda. Ya, nah atuh. Nah tuh nanyakeun. Ieu besi anu can ngadengeun. Jara Sabda, ya. Di mana kaula di negara Astina? Di negara Astina, ya. Salaku naon di Astina, kaula salaku senopati. Geus diistrenan ku Raja Astina, kaula salaku senopati negara Astina. Upami negara Astina aya bancang pakewu, kaula Jara Sabda anu bakal nyarebanana. Waduh, jelema anyar euy. Wah, jelema bogar. Atawa jelema sewaan. Sajen ngaran kaula ya Arjuna sa Arjuna iya. Naon eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh agehan batur kepres sia koing Kalah kan. ganggu kadiwatan batur ditakis ku abdi aya teh nu gelo naon kawas nu teu jejeg unyuk sia ngaran teh Arjuna Arjuna adina Bima leres aya tak ieu pawongan kaula ngaranna Semar Semar Bandar Nangka keur budak nama Arif teh teh aneh euy mung tos rada gede ku osid hari ieu saja abdi Primus saha Primus Primus sakereut hari itu di tukang abdi iya Sophia Lacuba waduh kata Sophia Lacuba nepi ka orang ngonyol gitu. Sophia Lacuba go punten cabok sia we punten Arjuna ngaran teu salah upami laras salira ti Astina kaula teh bade naroskeun naon nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima lanceuk anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati nebak kaning perlaya kuleungeun kaula ha ayeuna geus jadi arca ngarti urang ngajar penggawa ieu nu diarah wae bener anjeun geus mateni Kakang Bima teu salah sok sing harepan Arjuna loh cilaka ribut yeuy urang pada oko begalan pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah tega lara tega pati tega tilu lega coba maju sia Untung. Erek kudak gitu. kurang ajar ayo dawala cilaka dileja Laras wah. geus rupa-rupa kajadian ayana Sumohon. Ayo maju lawan alah ngalaka hebat Arjuna coba maju
Woi, udang sia. Waduh. Kemana biu? Kegagalan cangan itu bisa mau. Sahaja. Montong kabongohan. Kemana biu? Bakal lah ini mama. Kurang ajar. Saru tu atuh kaing. Jempe tong beja. Moal. Sial. Curi. Lain buah garelo jelema tanya. Teuing atuh. Tobat. Hei, wala dia balat. Ulak. Tenang ludang hantarna malaman. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. My friend and my brother, everybody come here. Blok. Hey Arjuna, I hear you. Kumpul. Nggak ada nanti Arjunanya. Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bisul Bima ta eta. Sekarang giliran dari kamu. Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak tidak kehitung. Coba hayang nyaho kau. Lesotkeun buta modar sia. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo sia. Oh. Yeah. Ayo geus dialungkeun bapak si modarnya. Pasti. Gerak-gerak mau teremek. Sudah, bubuk. Ayo maju. Kunaon? Juragan pangaulan dialungkeun bapak. Pilarian. Udah, lu. Pilarian. Mama, ngulungan. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsat. Muasal baka bisa mutuskan jiwa raganira ke Jawa Pusat. Wah, awas ya.
Alah, di mana piragrageunana? Pilarian kadinya atuh kakali angke. Alah, cos. Mun urang malurat leret ai lempang teh. Agan. Untung Allah, Gusti. Nuhun gan salamet, salamet. Bagja teuing. Nuhun atuh salamet meuh gan. Waduh, Yoyo Satria. Ngaragrakeun di mana teh? Ngaragrakeun maneh cerita ka jeruk. Maneh gening ti bebeut sarua dialungkeun. Abdi teh naek ka luhur bade nembak di luhur pek ti bebeut. Dibelaan ka bebetkeun maneh. Hayang jiga. Nya. Gening mawa nu kitu sumuhun lah. Halus. Ieu teh tiasa diangge tarompet, Bisa oge pake tiasa diangge pangese terbab. maaf kabula kabale teh mah. Cing ngadengekeun tarompetna geura. Bisa kabula kabale teh Yun. Lagu naon gan? Soke kumaha maneh. Makan we. Geunaheun cepot. Nuhun. Turun ke Yun. Si Ayu Suryati ada di Ya gan sae. Tong dituluykeun ka. Alus pisan ngan ulah dituluykeun. Margi bilih ka ituna Petak seulangan. matak seueur angen sepi. Ngarbab tiasa. aduh cek pecakan. Bener, geura dangukeun bagas. Pecakan ya. Surupkeun heula. Surupkeun kopinya. Ya. Awatna bisi kenor. Lagu naon kan? Lagu naon atuh kumaha maneh genul. Genul kreasi. Lain genul kaula ge tara ngadenge da lain genul-genu. Jadi pinter agan mah begitu mah. Ada gunungan apa? Ulah kayang melipis pot napis pot ngemplang caina ulah hayang da kasih cepot Naon. si cepot ngacai celing Kamerananya. Modar Aden. Teu sapira sia. Udang. Tapi ka pondok umur Rin. Besok ulah we pondok umur kan. Teu sapikih. Teu sapira. Capira. Waduh, hebat gitu temakannya euy. Temakan dewek hebatnya. Percaya kakak. Baru kan. La ilaha illallah. Guys. Now, temakan abdi hebat. Tingali panahna nu saha. Nu abdi nya tingali heula. Panu maneh mah jabri. Beda, mana akang jeung Datos dikurun. dulu kan malucir. Cabut coba lamun bener-bener nu maneh.
Kok. Tuh, mah bisa pada lulungan meleur. Da lucir lulungan mah. Oh. Jangan ada kemet. Oh, itu. Ayo langan. Panah langan. Salawak. Salawak ya Pak. Halo. Ya panah nanya nu gablegna kageuleun geus ya. Nada marah, nada mati. Dulu itu batu-batu air halang. Alah. Alah. Baraya saya sapat. Paragat nyawana. Alah. Kagak ada nyawaan. Walah. Parah. Ah. Ngalayang nyawana ke awang-awang. Kasawarga apa ka neraka? Saya kagak apa gagal baraya. Alah. Oh, wah. Ayang ke bawah ke Jakarta. Nyawanya ayang ke bawah ke Jakarta. Allah. Yang kawa ka Sarawak. Uluh. Dulur tumpur. Gugur. Pupus gugur. Uluh murukusunu. Bubur. Subuh bukul sum. Tuturubun murusuku gunung cupu. Kurunyung guyur. Ngubur dulur. Uluh. Pupus. Dulur pupus, Pak. Alah. Mahapot. Sadayana gempar sieun. Umaha bieu naon cenah sepupu naon. Eta nu nyaritana hungkul ulu cucu murukusunu. Rupa-rupa. Untung ngagulutuk kalebak. Yap, luar biasa. Lain-lain nawi dan cabeng cita merah. Lain-lain bagja diri, bagja dengan dibakaran. Mengat saga palintangan babalean bang alus.
sanajan di kantungaran kasayan muamosa masih bikin panyatan pilari ridho pangeran sangka pinanggi kabagyan kamulian kawaluyaan kamulian kawaluyaan Diuk. Ngajar ke jiwa wakil Gusti. Oh, diuk. Aduh, jiwa sadayana Gusti. Jadi para rae. Oh, bulan Gusti. Aduh, udah kumaha aduh abdi yuk. Diuk. Sili omean jeung batur nu salah bere pitutur binangki waspada ngatur di palar hanteu kabur Aduh, Gusti daya bulan. Naon? Puntena jadi kakawinan di puyuh. Baiklah, nah ini. Kan bahagia batu. Syuhun bulan Gusti. Aduh, ampun dulu abdi bulan Gusti menipa bala taklir pinang hurang malulu. Bubar katawuran Gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna. Aduh saya nu misleuk. Hebat lempeng pisan ngana tikoro dulu abdi. Anu dina waktu ayeuna para malum kasuruh ningali nu di pabrik hapunten anu ditenda sadayana para mati di medan juri perlayan medan naga guru medan tempur ku kituna sadaya hapunten dina sagalur pihak kalepatan ageng sebentar lain ku kituna disebab di sadayana dina waktu ayeuna sia perkawis dua perkawis tilu perkawis geus sia goblok ini sia atuh ku kituna sadaya daya Lain menawa komapeun. ajar Arjuna maju sia Dek pipiluan sia. Ya nya tu pawongan dek teh. Ngaran-ngaran jelema ngabdi mun lemah meh dunungan teh meureun dewek heula. Tanggung jawab Segala rupa. Lain seuri. Woi. Udah sia. Iya. Modal sia. Lu. Dawaya. Tulung. Modal sia. Tulung. Oh sia. Woi. Ayangnya we aing geul. Biar Praptane puni Raden Gatot Kaca mulih ti pinggandani ningali di handap aya nu kokoleaban nyerorot ti awak ayo lawan Pularindang perjuang wah aya naon Satu makin sama marah pada rayu lawan Alah, rag-rag ini nyangsang ni tangga sukun. totogen Raden. Alah, aya Bang Bara. Tobatkan.
ya ditulungannya nyebut Bang Barasya. Dah. Datang ka dulu. Tolong. Gusti geuningan juragan anu malah. Aya kejadian naon maneh? Heh? La ilaha illallah. Mana wite? Nuhun agana. Tobat. Si horeng geuningan dasar kudu pajak umur mun abdi. Di mana we gini eta. Nuhun agana. Kejadian naon? Dan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira. Tuang Rama Juragan Bima Kangjeng Rama ka Astina nyalira. Tuang Rama ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman. Disusul deh ku abdi tuang Pawongan. Disusul deh ku abdi Tacaneda. kayak bareng bot. Barang ke kota. Barang kayak di warteg. Kayak gitu? Nah, atuh di jalan agan Iya. penak sarang urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda. Jara Sabda. Sumohun beureum beungeutna teh. Wah, borong. Rata-rata dan beureum beungeut mah gede amak Gede amak jemput. jeung goreng patut. Jahat deui ongko. Calonos ongko. Gemul ongko. Tuh. Kalapa biji teh cungap. Siapa le? Henteu teu beukeun kalapa mah kecang. Siapa le? Jeung anu beureum beungeut mah rata-rata. Naon? Celina ngucur. Kejauhan. Susut tapi nasi susut teh anger bau. Udah mau cek aing kita tadi oge gitu kulan sarang balad-balad na untung saya balad mari tema kurunungan ayeuna nasib gunungan itu sarang tuang Rama teh maot Saha? tuang Rama di Astina tak eta jelema Di mana ini jelmana? paling itu Sabar we, sabar we. dewek mah pang sabarna hirup kumaha teh cicinge kalau jadi adi Ulah mungkin carana ini. eta mun urang mah batur dunungan geus init mun urang mah init buru-buru. Nah, tah silai kabina-bina teuing. Alah, goblok. Kumamun silaka. Kumamun akan buaya gedeg. Muara. Akang kaya. Paman, sembah kabeh atur. Nuhun Gatot Kaca. Aduh, lamun eueuh nu jadi anak Mang Cilaka nuhun kasep. Sadaya-daya saurna Kangjeng Rama ka Astina. Ka Astina tapi di Astina na teh sampun masing pati obat. Menang bejati saha Gatot Kaca. Ti asta jingan wala. Si cepot dawala salamet. Nuhun kasep. Tewak itu jurigna Permios. untung Wah, lunat teh lah teh. Aduh, ningara ayu dunungan tuh. aya nu jadi anak Gatot Kaca syukur kasep. Mun eueuh anjeun Mang Cilaka. Moal teu remek atuh. Sampai kene nu baledog bae. Kabina-bina teuing. Jangan lari, ulah lupa. Naon ieu teh nyiksa kuring? Sia ge sarua pawonganana kurajar. Pogo-pogo. Mulai teu boga dosa tuh. Utang pati pelpati utang.
aki-aki mun urang melawan mun urang mah urang agan nuhun sawang suna mah lawan tiasa gelut diajar Wah, eta mah. kurang pindah dah. Apa kelurat teret? nuhun agan Aduh, eta mah kelurat. upami teu aya agan lapur wate Aduh, kan jeung kolot. Neraka, kita salguran. ieu nun Ai di tenggelan telawan Semar Banar Nangka Alah, teteh. teu tiasa gelut diajar Semar dakwah anu bisa teh jero beuteung sabab naon di dunia ieu teh Mabuk. Kadenge teu. Wah, kadenge teraskeun cep mabuk. tah kitu Kakang Semar Kakek wah jangan begitu wah. pika-pika geuleuheun gitu Kakolot ke Swadi. ampun Tujuan temegang wah pemikiran budak itu. gan moal kiat agan Moa. Hati-hati. wah hebat wah kudu kumaha sawios ku uwa we urang lawan tuman ari kaula agan mas sanak ke tuang rama ka astina enggal urang lanongan di dieu gasan dugi ka waktosna naon mah tuang rama ngamas simpati sabab ieu kajahatan kabiadaban moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngamas simpati teras dari tulungan dina hartos ieu bakal buntu laku Wah, enggal sanak ka astina sandajan tos jadi layon amit wah nuhun amit tapi nabi-na teuing sia lompat ke mana iya, palingan mah. jeung aing sia Ya. Tadi pak ulah pak wani itu bakal mau kan. ulah pak Karena kan bisa penuh umur ah. ulah nekat pondok umur na teteh cicingjang ulah haling jang gede ku abdi ulah Kakang Semar ulah Kang asawios agan sawios rang siang lamun kitu carana bageran aya sok urang patut tunggalan jeung kaula bener tegara ya tega geuleuh Dor. pati tega saha silih ngaran teh sabenerna jara sabda jara sabda iya sok bisi rek mesakan mata naga dewek aki-aki dulu asaku kabina-bina teuing sia ya dege ku sia saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleu ku lakuna Ini. sagagah-gagahna jalma nu murka mah burung cilaka deuleu ku ahlakna ha sikan sok kurang ajar hayangnya we aing mah deuleu geus kolot kieu wah so tutur kene aing mah Ayah eta. nah setengah lawan daca nyeri dewek mah nyeri-nyeri teuing tah Kes siapa bisa kalau pagi kudu liwat nista maja utama benar wah ada gitu. ya tarik nista Balik kan ngeliwatan maja terus ke talaga kayak
beres ai kolot lah. Aduh cepot. Kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan tengah lawan. Kalah cicing Ngabodor pangitenagan. Oh jadi kaula kudu seuri. Tapi sakade hayang nyaho. Nah eta kalakuan Semar. Nepi ka kitu-kitu. Aduh ampun. Ilmu naon teh pake ngabanting deh. Ya meni daya karaosna. Ajian kaula eta nu disebut kilat bajra. Kilat bajra. Ya. Sok. Dul pamilis. Ajian naon? Dul pamilis. Wah juga teh dul sumang. Mentok mana karep sia? Wah mah eta. Serius ya aing. Urang make teungeut ti kajauhan. Sak. Kilat bajra. Udang wa. Udang. Dul pamilis. Kilat bajra. Dul pamilis. Wah, Aya kitu. Aya kitu. Bapak kita ya. hidup babe. Dengan tika deket. Hidup babe. Wah, be, hidup. Aya kitu bapak urang. Heuh. Aya kalebihan Bapak. Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun. Sarieun, yen benar akan keturunan Semar. Dewek Semar make ajian dul sumang. Dul pamilih ayo. Dul pamilih. Silaing kilat bajra. Silaing kadewek teh. Siot kilat bajra. Tah saya Cudalit. Emang deui ku Haji Abdullah. Dewek ka silaing dul pamilih. Tah silaing kucing leuwih ti kitu. Geura pakanana ayeuna. Hodak kudu puguh masalahna atuh. Masalahna mah silaing kadupak ngambak. Pak we atawa kadajak inum suku. Kuring kadupak diambak itu cing jiga teh. Abi batur sarieun. Naon teh duduk pak euy. Cing sopan silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh. Jangan nu ngajakeun. Naon teh? Jangan gara-gara. Naon teh? Kadupak? Heeh. Atuh apa kadupak sakitu hampura we tuh. Nya aya hampura mah teu naon. Atuh moal cios panginten. Oh, kudu dituluskeun. La ilaha illallah. Teu bisa dibawa acting sia mah. Paingan sutradara ngambek sia. Bisa dibawa jadi mana? Supaya pasnya we kumaha carana. Heeh, anu bieu we tuluykeun. Heeh. Moal aing mah ngahampura. Ulah kitu jelema bejang. Ulah kitu jang. Cing teh geus gede. Teu ngeunah aing. Wani sia gelut jeung aing. Oh. Jadi sing jangan gelut. Kalah, lain antepeun tuh. Oh, lain antepeun atuh. Gede atuh kawan ieu teh. Aing boga ajian. Kulat. Lain kulat, kilat bajra. Nah, musuhnya hon kan ajian kuring. Oh, bade ngage ajian naon aji teh? Kilat bajra. So, saya dul pemilih. Kilat bajra. Ya. Dah, silaing mah leuwih ti kitu. Leuwih sebab yo. Kilat bajra. Sakali ewang. Kilat bajra. Sakali ewang yi. Kilat bajra. Dul pemilih. Dul
pabilis Nah, kuring tengah goler la ilaha illallah benar cerita malamat lo. balikan deui atuh Kamu lo beak pakaian hiji mah. Pakai lelungan. Yi. Saya pisan tangerakeun aing teh. Dul pabilis. Kangjeng Rama. Ampun, Pot. Gatot Kaca paman tingali Kangjeng Rama. Aduh, Kakang Bima. Teu sangka atuh tah ieu mamalana teu kersa gempungan heula teh Gatot Kaca. Sadaya-daya, ampun paman. Cepot dan sing calukan Bapak maneh Pot tulungan heula ieu kaula percaya ka Bapak maneh. Daulat buru-buru Bapak maneh akan Semar lir muning rarakitan kuda papasangan. Iya inggih. Sarua pada saktina. Sok aya leuwihna jang. Hebat Badranaya. Woi, Oh, peak. Rasakeun ieu ajian Saptarnyusya. Duh, coba. Penasti kersayang tumampara. iya inggih. Ieu cara sabda dijamak Lengitan pelih tanpa karena cangelik jadi lurah togok tejo mantri. Kurang ajar. Murukan teh mo, acara jual ke urang besan mo. Tukang leletak teh ieu geuning. udang sia. Sukan kalain urang ngomong. Ampun Kakang Semar, ampun. Asa kabina-bina teuing sia teh. Naon sabab? Cisim abdi teh saleres nama hoyong ngejat di negara Astina. Hah? Hoyong ngejat di negara Astina jadi cara teh hese. Jadi cara teh kieu cisim abdi teh bade ngalaporkeun ka Kakang Semar. Laporan naon? Yen para Kurawa teh moami ke negara Astina, negara Amarta. Moal yo. Jadi tetap ieu teh kedah ngalangkungan heula revolusi. Kedah ngalangkungan heula Bratayuda. Perang heula. Ka hiji loba ting jelema di Astina teh. Kaduana, waduh perang beraya yo. Sakedik demi sakedik pangurangan jelema. Itu munggu Allah. Sebab ka hiji manusia di dunia teh dua alternatif kan. Hiji tukang pelestari dunia, dua nyata perusak dunia. Luwih ti makhluk amfibi. Matak makhluk amfibi diharamkeun oge. Hirup di darat jeung di cai. Ai jelema mah gaple hayu, main togel hayu, salat hayu. Jadi segala dikuroyo jeung manusia rakus iyo jadi perusak dunia teh jalma-jalma nu kalalupur yo. Jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo. Untuk bisa tetap kedah untuk bisa dicegah deui yo. Geura siap-siap Pandawa bakal terjadi numawi dina resan dieu kade cing hati-hati lamun dek lalajo ulah tengah tuing gitu yo. Lamun dek milu ka pihak bener kade kudu bisa milih-milih rapi mindah-mindah rasa. Bising kena kumaha ya bisi melengkung bekas nyaraan cing asak-asak ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya ngejo bisi keduung jegana gitu yo.
tangke bakal biji satria peninggit etan bakal ngamankeun budak angon ieu negara mau bisa rengse upama tanpa ku budak angon ngancikna di bibirit leuwih kurang kampung bau lisung jauh ka bedug anggang kadulang imahna pantona batu satangtung dihatupan ku hanulum ditihangan ku hanjuang eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa itu Kakang Semar jelema teh samping kadut celana kadut tak itu mata ulah gerde kadut silakan kulit waru angan daru sinegul waras tu bari jati-jati tu bakaring waras ulia ber umawi agan kade atuh agan ulah getah sarupa teu nu bet muhungkang salamet amat salamet aing salah aing teh tetep beureun kudu ngayakeun duta utusan karena wayahna kudu jadi duta tiwirat gitu ya laras wa dageus jadi kejadian dunia atuh geus teu bisa ditolak deui anjeunna mamaha dina sagalana nggak bisa dipungkir wah nya cuk urang mah lintang ti kedah lahaula we sumohon dayana upayana urang teu ngaboga-boga sumohon nya cuk usik malik angin Gusti nu kagunganana taeta iwati urang mah hiji-hiji na tugas di dunia teh nya tapikeun ngabdi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah wah ya cuk ulah lepas tidak ai ibadah teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat ya cuk amin wah amin rupina kitu pamirsa sadayana ti rombongan Giri Harja 3 tangtos seueur lepatna batan leresna mohon agung cukup lumur jemar hapun tena anu kateda ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka